Yo Cimoy geus diturutkeun ku aing ti ditu ngan dibere nu kieu patut di dieu ge loba nu kieu mah yeuh ta. Nah, papakan maneh. Lain masalah dihakana sia teh ieu meuli nu kieu sajuta ieu. Nya sugana jadi beunghar. Ieu mah kahayang maneh ya mun Aya itu kudu ada. dikumahakan ieu. Heuh pancena tadi teh tadi pelak, ai ku aing dipelakna ti deket imah. Atuh di ngaplakeun. Ai sugan teh dipelakna di nu maneh. Nah, ini mah ulah ngabohongnya ya urang mere sakayana ya, jangan lempang sorangannya. Ah ieu mah Jangan lempang. hitung-hitung ka ditu Mang Yadinya. Mang Yadi ka ditu ame teh dicarekan. Ieu bawa tah. Oh iya, Aya kadunungan ieu bapangi jeung si Jiwong tah aya perhatianna mere sakit kesesana mah isukan kitu nya. oh gitu urang bebenya. Heeh. Sayang kan nu karitu patut. Yang satu ya pelajaran coba Adi. Da maneh ongkos cai aing mah Kan aing teh tetep kuat hayang beunghar. Tasya kamari meuli kacamata sabaraeun eta. Atuh murah pada ge mah 20.000. Yo, kupret. Namun Aing kamari jauh-jauh ti ditu ti dukun. Nu teu sia. hasil Hasil kunyuk si aing Siapa mah kalau wekis min. bodoh? Aing malah launan ti tadi geus we juga peuyeum apu. anak-anak nakal di daratan. Pret na yo. Kunyuk. Namun tuh sia teh. Oh sia. Kamari mere dukun naon ka aing goblok. Yuk Naon maneh. nya nih? Yuk aing mah. Awas, awas, awas. Rotem naleuna. Yuk lah. Mencang juga. Sia di dieu. Yo, kupret. Namun Aing kamari jauh-jauh ti ditu ti dukun. Nu teu sia. hasil. Hasil kunyuk si aing Siapa mah kalau wekis min. bodoh? Wah Bodoh hasilna. kumaha. Kayak tamuran memilikan ji ngaran lagi ka dukun. Memilikan. Yo, ngaran lagi dukun aya dukun nanya memilikan atuh. Emang dukun Gimana baper lagi? sia teh kutu kupret. Nu bener sia teh mere dukun teh monyet. Ya heug atuh maaf atuh sia teh kunyuk ih. Cih, kumaha aing mah capek yo aing kamari belaan-belaan meuli skincare sama aing garatel budug tah. Bae teuing da mana beungeut geus budug gitu sih. Inget aing meuni kasep kieu deuleu atuh Oh, sia. enggak tanya juga belut goblok lah. Jiga belut kumaha Terus deuleu. ganeng kalah sirin. Da urang sih ieu teh salah gimana jadi suruhan truk pantau itu kayak Terus ge. kana intina we beh tere ya hujan. Intina nama aing komplain kasih kunyuk. Teu sok atuh. Aya heueuh ku aing diberi hiji Aya deui. naon? Aya hiji deui dukun alus eta Yeh. mah sakti. Ah cisting sia geus kitu Bohong dikit deui ka aing mah. Hanteu bener ieu mah sakti. Duit hiji ge bisa jadi loba. Disoehkeun kunyuk. Dibalanjakeun atuh goblok aya amsulna. Geus atuh moe sia mah geus gagal nu kamari Sekali ge. deui we. Aing geus mamual kantong kieu teh aing teh rek ka paranormal atau ka naon sia mah ka medis Ieu atau ge bebanan. paranormal ieu ge. Tapi Noena bisa ngejamin teu. Bisa si nu hiji nu ieu mah ya diukna ge ngambang. Ai si Cimoy aing pamaji si muni mota ongko. Bisa kali di Pan we. kamari ge gagal Cimoy apal teu kamari meuni capek kitu aing ka ditu. Heeh, atuh ngajar we nu kadua kali keuna. Panas aing geus meuli kacamata, meuli kantong, meuli segala rupa tah jeung sendal sepatu jeung maneh Geus sia anu mah minjem duit. Da sia mah ajer itu dah. Cok dukuna dagoan cenah 2 minggu 3 minggu sia usaha dagang cireng bakal alus. Pedut ka aing teh. Da sia mah butuh teu ngagoreng atuh bisaeun anjing. Apan geus di dukunan sia mah kunyuk mesin eta cirengna jiga batu jiga batan teu liat pasti payu sia teh. Dok, ku maneh mah cai aing sing bener bebeja teh. Apa aya deui kunyuk. Geus Hiji montong ka deui. dukun teh moy. Sekali deui wah. Samayu sekali deui na teu seueuh sekali. Da sia mah Teu apa? aing mah 3 kali. Cai sama. Apaan sia teh jual kai lain. Apal di mana maneh? Eh, Cai nya bebangetan kieu aing ngajual kai ge cenah tah nu mitoha. Dawuh ka era. Aing teh kudu ngagantian kunyuk. heueuh mantakan ku aing dibere dukun sakti ya hiji deui diukna ge ngambang. Cimoy ke bisi cilaka sia mitoha aing ngacacang ka aing. Moal-moal we hayu tanggung jawab maneh. Iya tanggung jawabna. Tanggung jawab. Jeh, aing mah nuduhan hungkul karep teh eta urusan pribadi masing-masing. Yo Yosep aing teh ngan ngajual kai teh 20 tangkal. Yo. Eta ge kolot mah teu apaleun. Kumaha erek moal lamun erek aing ngek indit. Moal aing mah. Benar. Moal. Erek. Atuh Cimoy sia teh bisi Udah sekali cilaka. deui. Lamun moal aing ngek kantor pasien. Duh. Lu di mana eta tempatna? Aya di belah ditu. Bener ieu teh sia erek. Sekali Kumaha ke lamun Kan gagal aing. mahal. Aing dipecat ku mitoha pasti aing mun gagal yo. Ya kajeun teuing atuh da Ih, aing geus tuh muka lo cai aing maneh. mah sia mah kitu tah. Teu cara ge keureunan kunyuk teh. Kan mahal ieu mah. Nyagos kajeun lah di mana? Aya di belah ditu. Sabaraha? 1 juta. Nah, lo bakene sesana. Yap, ini teh maneh keukeuh mah. Ya.
Di mana tempatnya sih teh? Tong jauh-jauh deh capek lu. Mau netok itu anjing. Cewek atuh geus aya hasilna. Terus aing mah lamun hasil ku aing dibere maneh. Anjing. Mere-mere udud itu sia teh wong. Aing geus mawa udud sia beroning udud aing tadi geunang ku eta tah ku Hah? awak. Gila sia mah aing diteulah. Tungguan di saung. Tong lila sih teh. Ampun teuing. Cici mah ya teh bener sih teh. Nah kekeh yang beunghar. Nya hayang atuh aing neuleus sia hees wae. Hayu ka mana pan itu si Yosep keur neangan heula dukuna sih teh. Nah, make neangan meureun aya dukun mah. Anu kamari geus gagal ya cenah aya hiji deui. Nya atuh tuturkeun ka ditu. Terus mana daguan di dieu ya aing hayang modal. Modal wae di tadi. Pan aing tengah kana naon modal angin meureun si erek kitu teh. Aing modal heula nya moy daguan sakedeung. Ih, jamal lieur. Tuh aing separaru singkeu ya. Gawean teu boga ieu teh. Dud eueuh. Kunaon atuh usaha teh nya Cepna teh jadi dukun gitu kos batur. Areuna dukun mah. Nang duit, geger nyeman ge. Heueuh cepna teh jadi dukun euy. Mang, Wae. nah kuing teteangan. Heueuh aing Yo. batur tadi sep euy. Kuing buka info piduiteun. Kumaha sep yo? Aing teu butuh duit pisan tuh euy duh. Yo, Bayareun loba ieu. si Jiwong kan keur lieur. Heeh. Keur lieur geus botak aya nu batokna ge botak aya teh. Kunaon si Jiwang lieur wae engko? Apaan biasa. Ieu. Oh. Nah, Kumaha tah? si Jiwong teh taneangan dukun. Nah, dukun. Heeh. Kauing teh kebetulan uing nempo amang bebengetanna jiga dukun. Nya pantes aing jadi dukun. Kan meureun sep we jadi dukun mah meureun kudu aya akses khusus aing nyok kieu. Gampang, tenang. Kudu modal atuh dah. Aya di saya. Siap. Nah, aing eta kira-kira si Jiwang bogaeun keur mayarna. Nah, masih jual kai. Nah, enak kamu berduit. Nah, tenang dukun ka uing. Gesek atuh sep serangan bawa aya dukun gitu. Iya, bang teh geus dibajakeun ku uing. Ka mamang teh beuheun, Jiwong mah. Nah, uing di setting. Anu ayana, ieu mah mamang kudu rada jauh euy, ulah di dinya. Selang keneangan aya nu kosong Aya. Aya heuh. Nah, ieu mah aya. Aksesoris uing aya. Karena mah tinggal Urang mah tinggal make mah. tinggal make. Kan kade eta yeuna bidaan we teh sorangan. Angke nu dukun uing ka imah nu belah mana? Coba belah tongkos tuh belah itu tuh aya imah nu kosong nih. Anu jauh di ditu. Nu jauh pan. Lah itu atuh apaleun ieu si Jiwang mah. Gampang atuh uing teh dukun ka ditu. Siap lah gitu aja. Nah, kayak kalau misalkan nanyakeun tarif mahal. Heeh, eta mah urusan sorangan. Geus poing dibejakeun mah tadi teh. Tanyakeun sabaraha juta teh teh. Diekeun. Siap lah. Kita 1 juta teh meureunnan bagi 2 we. Dua tuh amang 300 uing 700. Yang pan ieu boga kongkorong bungkul pan. Apanya? 1 Geus juta. lah, meureun aya tah gelang. Tah amang 300 uing 700. Deal tuh. Deal lah. Deal. Geus. Sabaraha? Nah, urang nu 300 atuh pan Geus deal eta mah. Apa aksesoris kalau teh uing? aing meureun ngaburus bus pan meureun ngaburus bus aing teh. Ah eta mah. Rek mah. Yang geus lah, urang Geus deal kan. Deal. Geus, Ngan uing kieu 700. sep kade aksesorisna tah anu urang. Gampang. Meureun aya bubukan atau Aya. baju, urang tuh boga baju euy. Gampang Geus aya lah, eta lap-lap we mah. Geus deal lah. Eta mah hitung-hitung mah meulikeun baju we ka urang. Gampang dah. Siap. Balik lah nya. Nah, kanterkeun kade poho anterkeun. Gampang. Nya, siap lah. Balik lah. Balik aing euy lah. Gempang singkang deui teh lah. Aing kalau kesel nungguan nu modal, nungguan si Yosep. Yo. Dilasana tuh Si mau kondo mana? tuh keur modal heula. Modal baik kunyuk gitu, modal Dari tara. tadi we modal di jalan anggus-anggus. Senangnya kalau udah modal. Ya, deh bebengetan mau kondo mang kieu cek aing. Tere teuing aing modal Aing mah sakti anjing sih. Ombeh teh eta teh bau kene. Antu sia tementara ombe. Oh wah cai sia teh aing ombe ku daun atau ibarat di kota we batur mah ku tisu aing ku daun. Ih, Coba mencret sia Cimoy eta aing geus ngakan naon meni mencret. Patut. teh sabenerna mah geus menang teh. Eta kumaha sia geus meunang Cang? Geus. Belah mana? Ai jalanna mah. Bung aing jauh kos kamari mana cisting aing mah. Hanteu anjing deket. Belah mana sia teh? Geus gampang Yosep pokoknya make balik ti ditu ku aing diberes ya duit.
Aing teu percaya nama tinu kamari gagal sudah gagal total balana yang buka budug tah. Baik. Moy. Ah bola aing budug kan? Heeh, buduk. Bakat ya bawa. Sama bola buduk gue mani bangga. Bangga tuh. Sama da Tapi juga ada otet. sia teu payu-payu anjing hayu we kitu. Anjing. Eueuh ka bedag da sama betan tuh da anjing eksano daekeuna anjing cik coba kitu. Cing betan kena banget maneh jika jahe menang mekprek. Jahe mana mepek aing geus payu. Jahe hanet di mana got ya aing geus susul ya lah. Tah tadi nanya ka tonggo. Hah? Ka tonggo di tu. Heuh atuh nanjak mah katong geus teh menyananjak ka handap. Aisyah teh berjalan bung kuaing teh. Gawat geura ngomong sing bener sih teh. Bahasa yang baik ka aing. Gas buru Yosep. Yo ka tonggo. Yo sekali itu saya teh kemang tikungan belok ke kanan. Di kanan jos lurus deh puduran mudun kayak tanjakan nanjak di keluar belok di ke kanan ada di belah kanan. Kabalik aing lieur ngadengekeuna. Tadi sina tere. Tere-tere gede aing maranya lompat Sama. kitu siapa goblok sama. Bang kumaha ih. Maaf atuh anjing. Teu kadeuleu sih aing mah make kacamata hidung kieu. Ah, itu begok. Buru-buru tunjuk Buru. buru. Dia ka tonggo di tu jos. Terus Terus saya belokan ke kanan. kanan. Jos kanan terus saya balong. Geus didinya. Mangke heula. Oh jauh-jauh kena tuh Yosep set teh. Balong jos belok ke kanan deui. Jauh ke Kanan kanan. deui jos terus mudun. Bun. Aya kanang B. Anjing kakak bengek sih sama cak aing ge. Cuma aki-aki tuh dah. Kanang B. Terus Nah, ke kanan. nang sapi, Antu. Munding. nang soang. Entong. Sing bener geus set Apaan? teh. Geus ye, kandang embe kandang etan mah tong disebutkeun set teh lurus, belok kanan, belok kiri, tep di dinya tah Belok bete. kanan. Heeh. Ke kiri. Jos lurus. Heeh. Mudun. Nanjak seeutik. Heeh. Tah aya saung. Oh di dinya. Henteu. Ih, Aisyah kunyuk. Tapi naga ira meureun saminggu. Sia hayang duit teh. Sayang. Sok buru. Nih kena tuh. Dia geus teu kuat Nilai. ya, Aya saung. Saung. Kitukeun seeutik. Naon anu dikitukeuna? Jalana kan kitu seeutik tah. Di dinya. Heeh. Bagus Aya banget, imah. Berarti ngaranna saya tambah naon nu ayeuna? Bas Samsul. Bas Samsul. Heeh. Oh, Siap, siapa tangan. bohong? Mau. Ya pentengan ya. Buat kagok geus marawan nu kieu siapa aing geus mabakal pan ya. Alas lah. Urus sia mah isukan. Nanjak cenah moy balik deui ka itu tuh. Siap lah. Maronyet dia Oke sia mah menang duitna isukannya. Wah, atuh deng, jangan beli udud Oh, aing. gawe ge acan ceuk aing nu Buru indit. kantong gede. Jangan di etaan ku aing tuh Aing mah nu udud. penting geus di bejaan. Kunyuk. Mantau ka ditu dah. Tabuk urus tah anjing teh juga meeting sia teh ah. Bonding atau kunyuk. Beunang tak ku aing digawean anjing. Kan anjing menang duit aing mah cair anjing. Wah. Benar aing ah. Guys, cuma saya teh geus kadukun deui aing mengirudat kamari ge Pada gagal. uwe hasilna. Panheul kamari geunan butut dukunna dukun goblok eta mah. Ya geus ana mamang neangan deui sugan anu bener Ieu atuh. pan aing ge dibejaan ku si Yosep aya teh aing percaya teu percaya teh ka dukun Geus ayeuna. percaya di kajama eta geus mending neangan sorangan atuh. Ih, atuh neangan kumaha da aing mah eueuh kepercayaan kana nu karitu patut. Ya geus atuh ya pelajaran coba adi. Da mane ongkos cek aing geus Pan aing geus sakuat hayang beunghang. Tasya kamari meuli kacamata sabaraeun eta. Atuh murah perage mah 20.000. Nu aing atuh teu. Mahal nu aing mah. Ya ada si anu miceuna Apaan duit tau ge. kamari aing nginjem ka Kosipa. Isukan bayareun. Pinjem deui? Enggeus aing kamari. Oh, geus bayar sorangan. Cenah mah nu maneh dibayar ku aing seteh buat lempang lambe tereh. Pak, lagi heula. Nu maneh heula. Ha, sakupa. Teh diganong ku aing. Ya, aing. Aing kudu ngaganong seteh. Aing nanggung di ganong ku aki-aki peot. Mana gini peot. Teu aing mah awet muda Yo, kene. maneh mah alus teh ku make up teh cimoy. Kajen nu penting baturnya bakian. Oh, batur bakian. Bakian? Produk itu geuning. Yo, cimoy. Itu jauh kene tuh si aing mah dukuna. Ai cek si Yosep kumaha? Sok tara balik. Cek si Yosep mah nyebutna mah nu ayeuna mah teu jauh ti nu kamari, cenah rada deukeut nu ayeuna mah. Tapi ya cenah nepi-nepi kene teh ka ayeuna. Ada satu buru lempang betari tepi. Capek atuh sia teh. Saing ganong atuh. Teu ayang teh aing kudu ngagandong maneh. Mun baheula keur bobogohan ku aing digandong ngan menacis. Oh, yang tuang istirahat lah ya teh capek sia mah. Iya mah sana tuh. Cuma aing lemah teh keur lempang kira tapan aing modal sia teh ah. Terus sarua wae komo lemah. Belah mana ya teh ka dituna euy. Naon? Istirahat lah di dieu aing capek.
Ih, lemasan pada perjalanan teh jauh ya teh. Iya, masih jauh nama pan orang teh butuh stamina sih teh. Aing geus mekel yo. Naon-naon? Mau angin sih teh. Gua duit nak itu. Dia pan menang nganjuk tadi tiwa emes ya teh. Ngirakeun nganjuk jeung nganjuk Cik, we. terus amun teu nganjuk di mana? Islam geura. Kapan aing kamari geus dagang comet geuna teu waras ya mah. Ada mana mah teu make tempe jerona. Da lain ku oncom lain ku tempe aing jerona geuna. Naon? Teu make nanaon. Ya ada bae dekeun atuh. Kapan bae gede batina sih teh cimoe ngan modal teh gede hese mah eueuh duitna geunan. Geus atuh moal didahar aing teu tulus nafsu makan ge eueuh aing leungit. Jangan namburu ini lah. Tusuk maneh heula lah. Aku lempang aja. Ya. Cak aing geunan. Ih, Tong macam-macam lalaki mah leutik-leutik ge wadal sih teh. Sok buat. Baik neangan si Jiwong gitu yuk. Lagi can beres-beres di kamari. Tugan panggil ya nama. Aduh, dia mah jalan jauh, jalan neangan Mang Jiwong teh leung mun aya, mana teh ayana teh. Balabu eueuh, duitna eueuh, jalan mana eueuh, jalanna butut, jalanna nanjak mudun, jabakal eueuh, aing dia neangan Mang Jiwong. Aya kitu nya Mang Jiwong teh. Bawa jauh keneh ya teh kagila-gila teuing aing. Sugan aya jalan mana? Aduh, ampun. Teuing kagila-gila teh wasan jalma nu beunang ditanya ya teh. Da kamarana atuh nya aing neangan Haji Wong. Tinggal Haji Wong teh urang neneangan geus lila ya wasan nu bilang ditanya. Oh, wah nu ngaliwat teh aing mah kagila-gila teuing ya Mang Jiwong. Yo, balan atuh sia teh kahet aing teh nanya neangan Mang Jiwong aing teh. Nah, ini kagila-gila teh namun lembalan ka urang ieu. Kagila-gila teuing. Ih, geuningan. Sugan, ningali. Astagfirullahaladzim. Dibalik. Oh, maaf. Kadieu malikna ulah nukangan. Maaf. Aduh, iya. Kela, Bapak cager tuh. Alhamdulillah ayeuna mah kada geuring saeutik neneangan Mang Jiwong urang teh. Nah, Aduh, penyakit, Pak. Ya, Bapak penyakit. penyakit aku mah Sep. Wal bener saya tuh mah. Aduh, mangkani gede Nah, keneh. masalah. Gede keneh sambatana Sep. Hutang lah can dibayar-bayar. Ada baraha? Ah, meureun kana puluhan juta mah meureun tah ku pamajikanana geuning nu aduh nu bahenol. Ya, wah. Percuma lagi si Jiwong mah. Aduh, ulah kudu kumahanya jalanna Sep. Percuma wae na sing digegejeg ka ditu ge wa. Mah mayar si Moal Jiwong kitu. mah. Aduh, Ya, ka abi wae ge hutang teu sapirar 100.000. Nah, Di tahun kemarin neupikeun ka tahun ayeuna. da aya Sep ieu catatanana ya Allah, da mani panjang nguntuy Sep tuh. Catatanana mani panjang. Kok mau panjang kieu nu abi wae ge 100.000 di 2 tahunkeun, Pak. Iya ge lamun diteneni dia mun dina buku mah geus leungit. Dina buku mah. Untung neneuna dina ieu kabawa. Mah isukan mah Pak, ulah percaya anu ngaran-ngaran si Jiwong. Oh, na Mang Jiwong, Mang Jiwong. Si eta mah siluman, Pak. Ah, Siluman si eta mah. jadi Jadi di urang ya nafsu ya. si Jiwong mah geuning cucunguran teh malah bisa dicekel wae si Jiwong mah. Oh, paingan. Butut si eta mah. Paingan loba nu katipuna nya. Balatak, Pak. Ayeuna ge tanahna dijual. Tolong dijual. Terus naon deui nya? Tangkal kaina dijual. Ya, gua pake bayar hutang geus teu bukan naon si eta mah. Aing kali pamajikan unggul saurang beurang nya. Nah, eta ge Aduh. teh ngek digadekeun tinggal tah. Aduh, aing mah lebar pisan euy. Mun digadekeun teh ulah dikasasakeun Sep, bejakeun. Kudu ka Jiwong nawang eta mah. Kudu rada-rada di tukang. Oh, aing bisa kitu mah nya tuh. Ya, Sugan apal di mana nu anyar Mang Jiwong? nu ajong manyar. Nya. Ai jalannya terang, gampang. Aduh ya, sia teh aing teh apal keur nagih. Keur nagih aing teh lagi hutang. Nah, eta mah terserah. Nyameureun aya pemasukannya dituduhkeun jalanna.